Ketika kita merasa pasangan kita banyak kekurangan, justru itulah kekurangan kita. Salaki urang mah loba jajabana. Ari sih rada-rada pinter. Ngan eta teu kasep. Coba koret. Coba nyaaheun keneh ka indung bapana. Coba lah kitu we tukang ulin. Teu kaop aya babaturanana, init-init bae. Ngopi jeung udud di imah oge. Kitu we pokona nama burak jajabanana teh. Mang nu uing henteu sarua. Nu uing mah rada-rada geulis ari sih. Ngan eta. Kitu betan euy. Lah loba jajabana be. Jaba bener koret sarua. Jaba bet kitu ka salaki. Jaba ngan jajan wae. Sagala dibeli. Hayang wae balanja. Lah pokona nama eta beungeut di burang berong sagala diterap-terapkeun. Ari rek sarebet. Atuh di eta na teu kumaha bet da. Ari puting rek diulas oles geuning. Lah kitu be. Edas talagam, lagam mana kira-kira. Sok geura teguh heula memeh diteruskeun. Tapi bet asa ngeunah kadengena. Arek diteruskeun lagam kieu. Ngeunah sote cek nu nyarita meureun. Da kadenge ku kami mah asa kumaha. Yuk atuh urang diteruskeun. Eta teh curhatan hiji pamajikan jeung hiji salaki. Sok saleuheung lamun ukur curhat wungkul, bari bener curhatna ka saha-sahana. Palebas siga dongeng nu kamari, cek pamajikanana kawan tuning, bapak teu kasep setik-etik acan. Ari cek salakina deui eta di dinya. Mun dibodoh ka totoloyo pisan eueuh pupurieunana siga nu kamari teh. Nu ujung-ujungna mah setiap aya masalah pasti ngorek-ngorek kana kakurangan nu jadi pasangan. Hegna deui ngorek-ngorek kakurangan nu jadi pasanganana teh dihareupeun nu jadi anakna. Kermah-kermah nempo deui kana kakurangan nu jadi indung bapakna. Kari-kari direkomendasikeun ku duanana. Atuh puguh si anak teh eueuh pisan hormatna kanu jadi kolot. Tur padahal nalika pamajikan ngorek-ngorek kana kasalahan salakina atawa sabalikna salakina ngungkit-ngungkit kana kasalahan kakurangan pamajikanana, eta teh sabenerna mah keur ngungkitkeun keur nempokeun kakurangan nu jadi dirina. Tah kitu kalolobaan rumah tangga nu diteteangan nu disidik-sidik teh kasalahan batur, kasalahan pasanganana, kasalahan diri mah teu katempuheun ieu jeung teu karasaeun. Ku hal sakitu supaya tercipta samawa sakinah mawadah jeung rohmah, tong selang diucik-ucik kakurangan batur. Keun be data di oge moal aya nu sampurna mah ngan rokok wungkul da urang oge berak kakurangan teh. Lamun geus kitu mah bakal saling ngamaklum, bakal saling narima kana kakurangan pasangan masing-masing. Pamugi manfaat permios.